sok lembengeun sapna. Nah, sia teh eta Pak. Naon? Antara agama jeung budaya teh kudu silih hargaan. Da sidikan berdampingannya. Antara seni jeung agama. Ayeuna adan oge da moal ngeunaheun ka dengena lamun teu make seni. Sabalikna sok sanajan urang ayeuna keur hiburan seni tapi tetep we ari aya adan mah urang teh kudu ngahormatnya, kudu nghargaan, saling menghargai. Waya kena geuningan. Atosnya. Aduh, luar biasa. Abdi mah upami ngupingan adan teh sok hayang ka masjid, Pak. Dek naon bade ngecas HP? Sia mah. Napa di masjid abdi mah aya pergi ngecas HP geuningan sareng wifi. Simuhun HP dicas ku abdi. Abdi mah tahajud atuh, Pak. Tieu wewengkon ka Indra Prahasta. Tiasa kaetang caket ngablesatna bangsa siluman beda ti bangsa manusia sakilat hanca katigas kumangsa ieu Semar mamalihan parantos tiasa nyana layang jamu sekali musada tina panangan Yudhistira nyata tina dalih pikeun nyalametkeun kaayaan tumaritis. Itu jaring cerita namungnya kaleresan pisan nuju Arya Riungan nyata di Indraprasta Yudhistira Bima Arjuna nuju riung ngumpulung sadudulur barang suriga yen anu nyana layang jamus teh lain Semar an asli margi barang dipasikeun ieu layang jamus ngabarat katak seuri dalah langsung lumpas sakalumpat lampet teu noleh kana tincakeun teu asup di akal lajeng Bima hanjak keluar karaton dalah sami Arjuna oge nunggang kuda kaayaanana pikeun ngaberik Semar ka Jajaden namun memang teu kaberik nya anjlok ka patempatan di mana Gatotkaca Semar kuda pawanaan asli astra jingga udawala nuju riung pulung Arya Bima Raden Arjuna nafsu ngaku kuduk amarah teu kawadahan nafsu lir satang tunggunung Tot saha eta Tot wallah Kanjeng Rama sakulan Raden aya si Semar di dinya Raden. Paman, aya pikir saeunaon paman? Daguan di dinya Tot. daun awi lencabeureun di saweran lain-lain bagja diri bagja deungeung di bageuran Sanece sejak kadangno aratosna tatana sologi Kanjeng Rama yagakeun sembah pangabaktos ka hunyu Kanjeng Rama. Tak terima anak aing Gatotkaca aya pikir saeunaon
Mar abdi kurang nyangakeun semah pangabaktos nu pindah ka tukang kasa nu di Malang pindah bobok gerak di juru alpukeun di padalarang bobogohan jeung nu ngajuru Cisim abdi agan bagajar sia nyangakeun semua pangabaktos ya anak Pak, Bapak. Pak, Bang siap. Kurang ajar. Kalaka kitu ngayakeun tindakan anu luar tidak tanggung jawab anjeun saku pawongan. Salaku ulun cukup pandawa. Ulu, Pak. Bapak. Pak. yang cangkeng aing deuleu yang aduh Allahu Akbar Bapak. Bapak. Aduh, Pak. Tadi Pak tadi. aya naon kulan Kanjeng Rama aya naon cicing. Cicing sia. kincir kinca kincir kinca kincir ngahit kana payung pikir cinta pikir cinta pikir ngahit kanu jalan Gan. nah kunaon agan ieu teh nyangakeun janda-janda kunaon kulan Kurang ajar. aya naon agan Mana layang jamus kalimusana. Mana bar layang jamus kalieun. Waduh. Kanjeng Rama Rama Paman. Raden Kunaon? ieu kolot kurang ajar eueuh kasopanan kalakah lumpat geus dibere layang jamus Gila Paman. cicing katut kaca Wasmarta tadi sareng kaula Paman. cicing Dasar turunan India. dan agan Eh. ayo Akbar Bapak yang ulah ngabela dewek kira diuk deuleu jang Bapak tadi Bapak Udang goblok sia. saeran dina solasi ngajengtul henteu tumamu pangeran welas asih rasul tupning ilmu empang nuta dipalakan goreda tembong cadakna tilas urang ngogunjakan mun enjing RJP Production katun maasna sanes teu secakadahna orang posna tajang sakit sanes baik kutasana waktusna bagus dugi nayakan nu nyarengan sadaya ngiring lagu nyanggakeun kawilujengnya kasadaya kaum damu gunung guntur gunung guntur gunung guntur jalanan ka perapatan amit mundur bilih
samemeh mah ada de Chandra kacibarusa ngalacot cangoan heula samemeh enjing papisah alana anu bager urang sosongan kembang eros jangan calaprak balati di sisi cai eta pilih kami tepat pamugi nek kami pepecah mah jalan kabibu mesir aku saperakan dianggo mamah miar anu bager mayeman sentun pamugi ulah dedepen upami abdi tos wangsul Borondong mah ari borondong di Majalaya saparol di kahumakeun rombongan mah ari rombongan abdi sadaya tetiasa arudi setia camping ngalang katapang di bungketan awit ali bilik kami tepat pamugi layang jamus kalimusana kurang ajar mata tibareto nunutur panawa teh eta we aya kahayang siah mana Semar Mar punten agan naon maksadaipun bapak di tajongan di tenggelan agan bapak sia nyokot layang jamus kalimusana teu pisan ngaku hapunten Kanjeng Rama laon sadaya-daya wasmarta tadi tetepi sareng kaula malihan ti kamari oge tetepi ti kaula tapi si Semar nyokot layang jamus numawi dina mangsana tadi aya alutan tina negara gunung kapitu saha bangsa siluman rek naon saura palainya eta nganggem layang jamus kalimusana ku kaula dipertahankeun malih makawan ku kaula tapi si Semar anu mawa bilihna ieu teh siasat jin bilihna ieu teh siasat setan
Aling, si Aling. Ya lah. Mundur. Waduh. Wah, ampun wah. Negesia. Rek dipalikeun apa moal mar? Nyangakeun sadaya-daya teu wantun kulan. Eta Jisim abdi bujeng hingga ngimpi, ya, bujeng hingga nyaring teu ngimpi-ngimpi aksan kulan. Balikeun layak jamus. Hapunten kulan teu rumaos. Modar billah ieu. Pak! Bapak! 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 Goblok sia. Ade akang. Boga bapak tukang maling, tukang ngebangsat sia. Eta. Agan demi Allah, agan. Tadi kita ke mana-mana. Teu rumaos, agan abdi teu bisa pun bapak. Nya. Maneh mah anakna moal buru ngabela nu jadi bapak sia. Eta kula. Sarua namun aing mah papagahan boga bapak model kitu. Bapak maneh luntati karaton bari mawalayang jamus ngabarakata seuri. Bari jeung lumpat sakalumpat lambet. Ampun agan, Kurang ajar. agan. Sadaya-daya hapunten pun bapak agan. Hey, Sepot, ada aya proyek ya. sepot. Bapak maneh sarua kalakuanana jeung maneh sepot. Sadaya-daya agan deui agan. Abdi anu sok ulang paling mah agan eta ge maling hayam. Nya. Kurang ajar sia teh sepot. Di kumaha hayamna dibakakak agan. Saat can dibakakak kumaha di teangan liangna agan. Goblok. Si goblok sia teh. Gitu we. Kitu we Kang. Aduh bapak. Lah pemual Terumaos abdi kedah ngawangsulkeun naon. modar rek balikeun apa moal Ampun agan. ieu Agan, ampun agan. bapak bapak Pak, bapak. wah sia Ayo, agan. bapak siap pulang balik Teu pisan. Agan meuli bau kelek kieu. loh siap pulang bapana modar anakna bakal sarua modar Ampun agan. Aduh dijegek agan. Ampun agan, Pak. Bapak. Bapak. Pak. Akang. Yes. Bapak jago. Berpasangan. Kuk. edan siap paehan wae nyata kuat awak sesuan aing modar Nyangakeun agan. Nyanggakeun kula
Seepkeun mangga agan bade disik-sik didamel cai dicacak di walang-walang nyangakeun. Ieu sia. Kurang ajar modar Semar. Nyangakeun agan Dalang ku sia. kuku pancanaka. Pancanaka modar binatang. Ieu Ieu linu asup tapi kalkah nyeri ku aing. Gan! Ulah gitu agan. Bapak, astagfirullahaladzim Bapak. Ulu. Pak. Bapak. Ya. Berpasangan. Janji kokoh. Aduh, agak gede bujur sih kan. paehan sek waing. Kuat awak sia mar Nyangakeun agan. Bade di kumaha deui mangga. Mangga saepkeun kula. Upami jisim abdi lepat mangga dugi ka paehna oge. Ngan upami abdi aya dina bener. Nganu hartos sagala anu kacangking ku agan ajian jeung itu jeung ieuna senjata moal teurak ka jisim abdi. Adieu sia. Rupanya rita binatang. Dalam kusia gelang candra kirana modar. Yep. Remuk sia sirah. Sakali tenggelan pakaramu. Du. Nah sia sedih. Tunggu 1 menit. Bapak. Keke garing. Bapak. Bapak sia modar. Belum. Belum atuh. Bapak. Atuh sakedap. Bapak. Pak. Alas ya. Pak. Modar. Ayeuna sia di paehan waing. Pak. Bapak. Janji kokoh. Kageuleun setan sia. Kageuleun jakan. Kurang ajar. Net. Ulah nun kula Paehan net. mana layang jamus Teu pisan-pisan agan. kurang ajar sia. Kalakuan kolot itu patuh. Tepayus munguh dianjeun Semar selaku ulun cupu Pandawa. Dang. Akang. Langsung nyelecep. Naon nyelecep ieu. Modar. Gitu we, keuleun. Naon cenah kurang ajar. Teuing. Tukangna goblok. Oh tukangna. Kampura ya. Si kurang ajar sia. Di paehan teu bisa memang anjeun turunan jin Semar. Nyangakeun sadaya-daya. Bah, pinasti kersayang tumampara. Ki Semar Badranaya barang diciduhan nyata ku Raden Arjuna leungit tanpa lebih ilang tanpa kerana musnahnya eta tina paningali Raden Arjuna oge Arya Bima oge satria Gatotkaca dalah cepot tawala garing oge sami duka ka mana ieu ngarelesna Ki Semar. Kali
kurang ajar. Bener turunan jin, bener turunan setan. Mana si Semar? Ngaleungit Kang. Wah, eta kula. Urang teangan si Semar nepi ka beunang deui layang jamus. Pan aya anakna. Heuh, pot. Oh ieu. Nyang, bapak abah nyang. Aduh, kadarieu juragan Bima juragan Arjuna. Aduh, aing di deganana leuwih ti Bang Emong ieu euy. Wala, lumpat dah. Jadu mundur pantang ulang berjuang mulai jiran. Leungitna Semar tina paningali para Pandawa memang luar biasa. Teu aya anu nyangka bakal sapratos kitu. Memang di dieu Semar ulun cukup Pandawa nyumput puni dinu saang negrak barjeng teu katara. Batok bulu eusi madu nyata Ki Semar. Nepuk jukung sauyunan tak keningkat ke depan mangunan. Nya di dieu muncul Semar. Aya di hiji leuweung liwung barijeng muntang kana batu. Sagedengeun aya tangkal anu ngajungiring. Seueur daun oge dahan. Nangis anu kacidaya Semar ngarasa prihatin gali. Urusan di prawasa dina rasa ieu Semar kiat. Namun dianggap tampolong di ciduhan ku Arjuna, sedangkan Arjuna teh anu ditutur-tutur saban dinten saban mangsa diaakot di zaman bolon. Prihatin gali ieu Ki Semar. Esuha mong ijeng sila di dalam kuning berbela. Den nirasamia ing prihatin. Prihatin mana Ki Semar kuda pawan ujang Kulan wah. urusan di prawasa dewek narima di Tenggelan di Tajongan dewek narima ucu. Nampi kulan. Nah, ari di Ciduhan mah geus turun derajat dewek dianggap tampolong ucu. Eta kulan. Sedengkeun anjeunna teh kesatria ti zaman bolon teu boleh diogok jeung diakot ku dewek. Dinangna dinengnek. Ti zaman leutik dinangna dinengnek diatik dididik. Dalah nepi ka karuhunna oge ku dewek diasuhna deuleu ucu. Laras kulan. Kieu mulang tarima ka dewek. Nya kulan. Dewek oge manusia ari sabar wae mada sidik nyeri karasana. Tangtos. Dendam mah eueuh ngan pasti ari ngageuingkeun mah kudu deuleu ucu. Eta. Dewek teh tiba heula kene saacan turun ke alam dunya. Ismaya ngaran dewek, Sang Hyang titel dewek. Laras kulan. Eueuh nu wani nyaci, eueuh nu wani ngahina. Jajauheun kana nyiduhan neunggelan jeung najongan. Tetebiheun kulan. Tapi turun ka dunya anu eusina nafsu hunggul ucu. Amarah jeung sajabana aya di dunya.
sakabeh karanapan ku manusia komo dewek teu boga pangkat jeung jabatan rupa oge ngan sakieu-kieuna Leres ulah. bari jeung anjeunna mah hiji pangagung luhur ilmu jemar panalar sugih didikan rohani jasmani ari dewek kumaha ngegel curug we ucu Eta ulah. tapi yakin sok sanajan ngancikna ka jelema anu berat beunghar sugih mukti tapi tetep ari ceuli katel jeung mata pedama teu ngancik atawa teu urusan jeung gedena dunya ucu Tangtos ulah. di dieu pasti teu make panon hate lamun dewek make wujud ieu da moal jamuga deui ucu kalaka beuki dihina dicacing tas inget ka akang si laing kumahana nasibanana Nya ulah. pek teuing rek dihakan maung oge si eta mah pokona mah ikhlas memang ikhlas Ada. ci dewek ayeuna keur nyumput buni di nu caang tapi dewek rek leuwih nyumput deui ayeuna make cangkang anu butut dewek rek make cangkang anu alus tingalikeun deuleu ujang Ki Semar kuda bawana meuremkeun socana lamai kunyam mapatkeun mantra jajampean rap sidakep sin kutunggal mateni babahanan catur dria catur iku opat dria angen-angen sir budi cipta lan rasa langit diri anu sayati salwarna anu nyata yang ngeleknya eta satria kasep ngalempereng koneng den nirasamia salin busana nirasamia salin busana sahaya murupmu biar kadia kunang-kunangan ya kunang-kunangan Ya kunang-kunangan erladala Ade. Kasep. kaula saestu nama wujud teh kasep kanca Kantenan ulah. dina mangsa ayeuna pikeun paningali manusia panon lahir anu tangtu moal bisa ngahurmat ke hiji jelema lamun eta jelema goreng patut eueuh harta eueuh banda Leres. kari-kari ayeuna kaulah katempona kumaha Kasep ulah. gagah Gagah. pertengtang Pertengtang. ieu anu bakal dipihara kaulah hayang nyaho kumaha katak rengkak Pandawa kaulah bakal nuntaskeun karaman anu datangnya eta ti nagara gunung kapitu Cobi ulah. sabab kaulah yakin ieu raja anu mikahayang kalayang jamus teh lain anu sejen tapi masih keneh dulur jeung kaula Baraya keneh. dina mangsa ayeuna kula moal deui make ngaran Ismaya lain make ngaran Semar tapi ngaran kaula nya eta Bambang Kilat Buana Duh, eta ulah. sikan hayang nyaho Sikan. tuh rentang-rentang ti kaanggangan saha cenah Saha. kadeda ulah euy nyumput bah dieu Kade akang. maneh mah nyumput di tukangan tangkal cau beli jeung hiji itu aya tuh tangkal anu gede Nya. sieun aing nyola euy sieun dijekuk aing anak dewek geuningan Tuh, eta. mang saha kulan kadeu mang datan niratang ngademang datan nira sangat deman sewu manggulingan rana
semang kulingan rana. Aduh, Aden. Kasep-kasep kieu nuju naon di leuweung. Nya nuju naon? Ke. Leleuweungan kieu kula. Kaulah yang nanya di mangke saha? Abdi Roberto Carlos ulan. Roberto. Ari anu tukang. Beckham Putra. Sumuhun salasna mah abdi teh nuju main di timnas ngelawan Irak gitu. Tom Haye. Sumuhun tapi diudag-udag. Usaha. Diudag-udag abdi teh kulan ku dua jelema. Dah saha. Jangakeun tilungan abdi. Kaulah apal. Dupi salira teh saha? Ngaran kaulah. Terus Ngaran kaulah Bambang Kilat Buana. Bambang Kilat Buana. Bener. Di Manden teh kulan. Ti Padepokan Hor Manihor. Ulu. Manihor Kang. Nuju naon di dieu? Kaulah teh keur linglung ka pidangdung. Eta. Sabenerna kaulah teh eling-eling geus aya di dieu. Ulu. Ngigo kitu ngigo. Teuing atuh memang kaulah teh geus aya hareupeun. Nya eta batu jeung hareupeun tatangkalan. Anu jarangkung oge leubeut tang daunanana. Dah. Ulu nya. Boa saudara teh nuju diwadahkeun ulan kade ah. Nuju usum euna mah. Kayak kaulah yang nanya. Mang teh kunaon jiga nu reuwas kitu? Diudag ulan. Kusaha? Ku Pangagung. Saha ngaranna? Pangagung Ti Amarta. Nya. Namina teh juragan Bima, juragan Arjuna. Loh eta. Nah kunaon? Sedaya daya ulan. Saresna mah pun bapa teh dipitnes. Fitnah kitu. Nya dipitnah. Nah atuh. Kunaon? Dipitnah nya eta. Duka saha bangsa jin. Sauna teh pun bapaknya nak layang jamu muslim musada. Majarkeun teh kula. Majarkeun teh kitu da pun bapa mah teu wantun barang bawa gitu lamun lain bawa keuna mah. Bujang-bujang. Bujang-bujang eta teh saumur hirup abdi sasarengan pun bapa teu wantun gituan. Kitu ulang ieu teh. Bapak mang ka mana? Nguningakeun pun bapa teh duka ka mana ngarelesna. Nya. Ical. Leungit kitu tina paningali abdi, tina paningali pun adi sadayana. Nyeles we kulan. Ical tanpa kerana cipuli basana. Sumuhun. Wabdi dikotek-tak dina tong sampah teh aya. Dikotek-tak dina lacingan manggih kartu remi abdi teh. Nya. Lapor di Papak Serang teu aya. Nya. Sumuhun. Mung aya Abah Anom sareng Ki Anom hungkul. Teu aya. Kitu. Kahar. Dah. Layak ditulungan ku kaula. Duh, keresa tulaan tangtosna. Sanu teu karsa. Ari abdi tanaga sakumaha anu perlu ngalawanan juragan Bima. Nya. Ieu dengekeun. Bisisan apal. Bapak anjeun teh dipitnah ku bangsa jin ti nagara gunung kapitu. Loh eta Kang. Ku kituna. Kumaha kulan? Ku kituna kaula bakal narik deui nyaeta jin sakaligus jeung rajana pikeun datang ka Marta. Dah. Belah mana Bima, belah mana Arjuna. Bari ditu kulan. Hayu. Bawa kaula ka hareupeun Bima jeung Arjuna. Yakin di mana kaula datang ka ditu Semar Kajajaden, Semar Mamalihan aya di dinya. Oh gitu sing percaya ka kaula. Si percanten kulan. Nuhun kulan percanten. Da salira mah sakilat sebuahna kulan. Ah, Kilat percanten. buana, heuh sakilat sebuahna we Bima. Nyanggakeun sadaya-daya pali ditu juragan Bima, juragan Arjuna mah. Hayu kaula nuturkeun. Aduh. Luar biasa. Boga tanaga Kang. Ras ingat ke bapak aing deui. Heeh. Nya. Ingat ka bapa maneh. Leres. Dah. Karunya teuing bere nyaho wae kitu kan ca. Ah, cobi mak nyangakeun kulan. Hayang panggih jeung bapa anjeun. Tangtos ulan. Tuturkeun kaula. Mangga. Ari maneh nah teu apal ka kaula. Sidik-sidik. Cikan sidik-sidik Kakang saha ieu teh? Allahu Akbar. Ka mana wae atuh? Saha? Saha di kaula? Heuh nya teuing. Sugan teh nya we wawuh. Ari sugan teh apal. Sugan teh Abah Anom. Si ieu mah sok kenal sok dekat. Sok akrab. Nyangakeun sadaya-daya ulan. Awe teh Padede Chandra kulan. Cirina bapa maneh naon?
nya cirina Bapak Semar pan aya dina sarungna sinjangna Nya sinjang. sampingna teh seungit kastori bener Sarung ada di Chandra Mas. juga sarung Mang Dede Duni Eta. ngan bau udur sawareh teh Tapaka dulu kok. alah punten kula tuh naon abdi bade ngangse naon samping naon samping sumun samping selira Asa buka wae blokir. maksudna ieu teh rek dibuka ku anjeun gitu rek disane dianggung mah dianggungan ku abdi bade diseusup Nya. oh gitu sumuhun nya keun sok pek ku maneh Nada Widi atuh pek punten bulan punten sanes kumawan tuh abdi teh bade nyeusup Nya cikan seusup akang. sumuhun Seu-seu akang. ulah deh kenyang atuh morosot ayeuna bismillahirrahmanirrahim Udah seu-seu. Kumaha Kang? kumaha cikan kuring hayang nyaho Cikan. punten ku abdi kulan Cikan ku uu. Aduh kata. Kepo. kumaha wala kaheula Keheula tuh. kumaha euy nyae gandeng goblok sia Jenger itu. luar biasa sapi abdi heula kurang punten Cikan akang. kumaha cikan kumaha wala nyae cik Cikan akang. kumaha cik kuring kumaha nyae Si akangnya lah. bareng Barang guru barang Kang. nambah pahamnya baham aing Sing barang Kang ah. nyae nah sia teh papa aduh papa gini bapak cek kasep yang hampura bapak bagus burat goblok sia teh bapak pak kadah kumaha ieu teh nandanganana hayu giring bapak nyata nepungan si Bima si Arjuna ku abdi bapak korek juragan Bima di Bandung dibawa di Bandung aya cap Indomaret Tuh bisa nyebat ngerunya. jika ini terlalu apa saat can anjeun nyaeta atawa kaula nepi nepungan Bima jeung Arjuna yakin eta siluman geus saeureun itu Yakin. siap bapak percaya ke bapak wah kamu subuh kieu percaya ke bapak ayo ini Rayuan kami kalaga satu marah satu hati. Arya Bima kawuh Raden Arjuna anu memang milarian Semar kaditu ka dieu teu aya di kieuna Nyai Bambang Kilat Buana Sumbing kapayuneun Bima sareng Arjuna disapungkurna teu aya sanes pawongan asra jingga udawala Mundur pandang pulang berjuang pulang kijiran. pangapunten saha Ayo pulang. Satria Anyar Pinanggi datang ka dieu Rayuan kami kalaga satu marah satu mati. Jalma baraka
bangsat jin di tukang tuh. Lu ngabdin ka aing. Mana bapak sia? Pangapunten. Ari teh Bima. Hai Bima. Anu tukang Arjuna. Kaula Arjuna. Satria anyar pinangi saha urang. Saha ngaran? Sejana pangkeun ngaran kaula nyaeta Bambang Kilat Buana. Kilat Buana. Di mana anjeun Kilat Buana? Kaula teh hor manihor. Belah ditueun Ciheulang. Hor malihor. Hor manihor. Rek naon sia datang ka dieu? Kaula apa? Yen anjeun teh neangan nyaeta Semar. Bener. Memang bener sia nempo. Kaula nempo. Mana? Ngan sacan kaula balaka naon atuh pangnana Semar make jeung cilik muntang kana pager? Nya maksa. Maksudna Kaula teh memang tadi ini ti pasantren rada ngidul tepung nyaeta jeung hiji dusun anu tangtu. Aya hiji kolot muntang kana pager beri jeung cilik luar biasa. Patir kula lilihannya. Balilihan cek peribasana. Barang ditanya ku kaula kunaon, cenah di Ciduhan kudu jadi dundunganana bari jeung gede jasana ka urang-urang Panawa. Bener apa henteu? Cobi kula. Memang bener. laun sia rek bela eta teh jelema anu mawa layang jamu saha wisana. Cek saha cek Aing naon mukina? aing nempo. Nah bener auri tempo teh Semar. Lawan teh ieu. Cenah paleun merukana. Ieu Kilat Buana ieu Jendri Pitoy. Eta. Heeh. Heeh. Jendri Pitoy. Ai. Dah, upami ieu Markus Horizon. Oh, nya. Ah, nah sia teh kitu wae kalakuanna. Pede roti su. Sia wani ka aing make cengalawan. Pangapunten Bima, pangapunten. Urusan pangarti, urusan ilmu pangawaduh kaula moal ngengken. Kaula moal mundur ku sasiku moal ngejat ku satu yang beas. Sarua ka anjeun Arjuna. Kurang ajar sia. Aing teh pangagung di patempatan. Sia mah teu boga pangkat, sia teu boga jabatan. Mending keneh teu boga pangkat jeung jabatan kari-kari anu boga pangkat jeung jabatan ge kalakah ucang ange kalakah merewasa rakyat. Tah, eta kula. Bener kula menyiri hati abi. Lah adigu mah kula. Wani sia ka aing. Naon alasan kalau teu wani ka anjeun Arjuna? Mana alasanana kula? Peda kaula bijil ti pesantren beda jeung anjeun. Hasil atau tutas didikan rohani jeung jasmani kaula mah masih keneh aya di lingkup kobong. Tapi apa dikira kaula sieun? Henteu Arjuna. Nyage anjeun duaan hiji kesatria luhur ilmu Jembar Panala sugih ku pangarti didikan rohani jeung jasmani. Kaula moal ngengken kaula moal sieun moal ditarajean ulan Mau gimir kula na. moal kimir. Hayo sama-sama Arjuna. Beuh, urang ajar sia. Urang pada-pada hayo. Ajal ayeuna. Ka dieu sia No. paehan ku aing. No. Ali mah tuh. Naon sia? Berpasangan teh naon sia? Henteu kan moal apal kan teu main TikTok. Moal. Hehehe. Ada sih. Sia modar ku aing. Ya, abdi mah tos pindah dunungan abdi mah. So, wantun jeung gelutna. Maju si aing. Ah, teu wani ulah Assalamualaikum. Kurang ajar penlah satria. Jadu mundur pantang ulah berjuang ulah hijiran bila diri dong pangeran santong marah Modal binatang coba Iem mati iem Iya Arjuna teh. Gugah kotor gugah. kurang ajar. Mangga. Seput. Iya.
sadaya-daya ampun satria. Duh. Kurang ajar sih. Sok jikir aing sok sia. Kurang ajar. Si playboy sia. Si loba pamajikan anak sia. Nyata kuat luar biasa. Ampun satria. Kurang ajar satria. Coba. Tingali adi anjeun eleh geleng ku ilmu kaula. Ai moal coba Bima. Lamun kaula make tanaga memang anjeun bedas luar biasa. Tapi ayeuna tengeh ku anjeun lawan lulus anjeun. Lolos dem. Naon akang? Yuh, bapak, jep, ulah nyebut bapak. Nya api. Ari maneh. Aduh, atuh nuhun atuh. Onti. Luar biasa satria. Satria. Luar biasa pangarti. Jempe. Cebot awas ya cebot. Ya, si gede hitut ya. Si gede huap sia. Kurang ajar sia astra jinga. Lulus. Bulu eta ta bulu irungna offset. Goblok sia. Mangga kayak itu. Naon kayak itu. Kurang ajar sia. Hayangnya. Oh, sia. Celina gua aing. Blok. Nih, mau pakai fiksi agan dari rasional di bawah kayak gitu. Ya ulah. Naon akang? Tah sirum atul. Euy. Sirum tataman ya gede. Uluh, sudah kieu sirum euy. Weh akang. Naon sia? Naon sia? Aduh cicunguk tuh euy. Rada gede tuh. Ya, asyik kolornya gue ya. Duh. Rada gede tuh Mang Dede. Aya, ada cuculunganana. Setan naon cenah. Heeh. Dawala kulan. Da kolor aya cucunguk dawala. Naon kulan? Si Astra Jingga Gusti nu Agung. Si eta mah bang bawakeun dawala ke di bere udu dawala. Asik atuh. Naon? Nah, kieu kan. Naon? Tuh kata wiswa kan headset goblok eta mah. Lepat ai manawi teh. Sumohon. Piceun ku abdi. Mana tuh ududna? Kasatria cageurkeun aing. Dawala agan punten. Sanes abdi baha kana tinimalan agan namung ieu teh bongan agan keneh merewasa rakyat. Katawis ku agan palih ditu satria tuh. Tingali aleutan siluman katawis wagan. Tah. Siluman di mana? Ta eta anu mitnah pun bapak teh. Tawis wagan saha eusina. Jadu mundur pantangmu. Sia nu nyangaing ka dieu Memang kaula. naon goblok.
Sobiklah. anu kudu nanya kitu mah kaulah ka ajeuna nahaon make jeung nginjem wujud Semar. Wah, apa lu? Mana layang jamus? Tuh bisa. Mana layang jamus? Mau bisa. Modal goblok. Pinastiker sayang tumampara. Durjanapati dipun jamaknya eta kukilat buana. Yang ngelek teu aya sanes gedeng permoni. Iya. Tobat. Ampun. Geningan eta eusina. Cik raja nah hayang nyaho jeung ai uluh nepi ka sagede kitu. Luar biasa hayangnya. Jadu mundur pantang berjuang mah berjuang mulai nepi ka sagede kitu. Iya geningan satria Pun lampah modar binatang. Anjeun bisa ngelehkeun patih aing, tapi moal bisa ngelehkeun aing. panon teh kamanakeun tatesya. Tempokeun aing teh saha modar binatang. Coba-coba hanya ayo sia. Sakarepmu aku ladeni. Iya teh. Rasakeun sia Bayu Bajra. Pinastiker sayang tumampara. Nyata Mahaprabu Durjana murka ditibanan ajian Bayu Bajra nyata kukilat buana jangelek seuneuan muntap-muntap gaya sanes ieu teh Sang Hyang Rancasan anu masing pati tumakaning perlayaku Ismaya jeung Antaga kitu numutkeun carita rasakeun binatang ieu. Ismaya aing Rancasan deui jeung deui kula eleh ngalawan anjeun, tapi yakin dina mangsa anu bakal datang kaula bisa mateni anjeun jeung sakabeh manusia. Kulangan cik di manusiaan eueuh imanna, kulangan cik di manusia anu henteu takwa, anu salawasna hirup dieusi ku bohong, anu salawasna hirup dieusi ku panas hatena, goreng pikiranna ka sasama. Ismaya, aing bakal datang deui. Ismaya. Jin sakti setan kawasa tapi moal leuwih mulia batan manusia. Eta cekelan kaula. Dina mangsa ayeuna mudah-mudahan manusia eling hirupna.
mudah-mudahan manusia eling kana Purwadaksina Purwa wiwitan daksi wekasan sakabeh kudu apal kana sarangka kudu apal kana pangbalikan kanca Ulan ade. kaula bakal balik deui nya eta kana wujud terus aja ocu tuh geningan dewek robah wujud sakabeh ilmu anu tumrap sakabeh ajian anu aya boh leuleusna di juragan Bima tiasa damang ucu Sadamang ku kersana mah kula. juri geus init setan geus nyingkah kari salamet mah nya ucu Eta kula. perjuangan manusia munggu hirup di alam sabab musabab lain ukur nyaeta ngalaksanakeun ibadah kanu kagungan tapi kudu merek kahadean kasasama Tantos uang. kasasama hirupna atuh komo deui ka Gustina nya ucu Leres. lamun urang bisa ngajen ka batur tangtuna urang ngajen kanu nyiptakeunana nya ujang Leres kula. teu boleh cunuk waktu nurahayu teu boleh datang mangsa nu sampurna pagelaran wayang golek diri harja dua putu dina raraga nyaeta milangkala paguyuban kelompok tani papak serang anu katilu taun dicekapkeun dugi ka dieu ucu mudah-mudahan sadaya dipaparin kasehatan kasalamatan panjang yuswa ageng milik ageng rezekina Amin. mudah-mudahan urang sadaya tiasa riung mumpulung dina sanes waktosnya ujang hapunten anu kasuhun tina samukawis kalapatan ageng sareng alitna mudah-mudahan ye carita wayang lain ukur tongtonan tapi jadi tungtunannya ucu sasieureun sabeunyereun jag ujang kembang pinetik senebaran sari tutup lawang sigotak